Dengkeun anu sajan mak ya mungkin ada saya eta mah kitu mak batin garuk sakit tinggali awak mak seperti rorongkong meni jiga rorongkong tinggal kulit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Penak deui sareng Kang Erus. Tos laminya teu penaknya menesono geuningan deh. Ya pasti kangen atuh ningali si manes mah. Atur nuhun pisan kanu parantos komen, anu parantos subscribe sagala rupina. Manis sararantun sararaenya alhamdulillah. Mugia sing aya dina keberkahan, dina kasalamatan, intina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian musim ayeuna keur nya nyungkeun disalametkeun ka sadayana. Dina acara ngacapraknya Kang Erus ngacaprak. Ayeuna Kang Erus bade ngabahaskeun sepuh anu sok ngabeda-beda ka budak anu geus rumah tangga antara budak anu jauh jeung budak anu deukeut. Kitunya. Tapi ya mah orang candak wae saena ya. Langsung wae ayeuna aya hiji dongeng atawa carita budak nu deukeut jeung budak anu jauh ti kolotna nya. Nah, lamun budak anu deukeut mah kitunya sok katembong gorengna nu alus mah sok rada jauh kitu nya. Contoh gitu lamun budak anu deket mah gitu lamun cekolot gitu ya mah mani asa katingalina teh kadang-kadang risih, kadang-kadang ngariweuhkeun, kadang-kadang mani asa kumaha gitu nya. Padahal budak anu deket mah anu jeung kolotna punten pisan ya, punten. Lamun sepuh teu damang anu caket pasti boh sepuh geubis itu ieu pasti anu caket. Nusok ngalongokan ngapoe nyandak bubur mun teu damang teh mah nyandak obatna atus nusok mencetan anu ieu pasti nu caket. Tapi kadang-kadang eta sepuh teh nu caket teh sok dianggap kumaha gitu tanya ya mungkin kecemburuan gitu. Tapi lamun anu jauh mane kangen mane sono ka saeta iraha mane herek balik kitu nya iraha mane geus asa kumaha gitu. Nah dicarioskeun lamun anu jauh mah udah seungit atuh nu jauh mah nya beda jeung nu deukeut mah bau meureunan meureun aya anu jauh mah lamun deukeut mun datang ka kolot datang Gusti mana teh kumaha cager nu di dari tuh syukur jeung saya budak dibawa kabeh bawa ka dieu mun langsung dipeluk cipika-cipiki kiri kanan mun nepikeun ka ceurik. Mama berang putih ngadoakeun ka maneh teh syukur datang oge. Maneh melang kok maneh boga budak leutik gitu. Ditangkep nya. Parojol disambut gitu. Parojol teh datang anu deukeut. Da ngaranna ge gandeng meuni geutrah geuning saha nu galecok teh. Datang anu deukeut. Teteh cenah. Kitu nya. Geus kitu sok cek indungna ieu mah, cek indungna. Sok sok calik-calik bager geulis karo dede calik-calik sok kitu nya daguan maik nyokot cai nyokot cai teh di sapon di pangku incuna teh di alung-alung geuning nya meni pasti ya dede meni kasep meni geulis kitu nya syukur parojol we anu deukeut kitu geuning teh geus lila di dieu ieu karehol cenah karehol karek jol meureunna karejol kumaha cager teh alhamdulillah sae. Jadi jeung arulin jeung arulin cenah. Budak ulin jeung kan
laliereun keneh karek datang gitu kan udah deket mah. Lain juk engke deui gampang ulin mah karunya ya hayan istirahat yung. Padahal mah sarua incu, sarua anaknya. Ayo budak anu jauh mah, anu jauh lamun motah gitunya da sok aya motahna ya budak mun keur arulin ya. Terus ieu non najong gelas, kupak nepikeun ka peupeus si gelas teh. Naon cik? Cik si indungna teh. Dede teh kitu tuh jadi we peupeus. Cik nenekna, keun ngaranna ge budak mimin eta teh budak ngaranna ge keun tong dicarekan karunya keun. Masalah gelas kitu mah keun mah lupa. Tuh na lomar ge can dibuka mah geus barurukan gelas teh. Kamari oge ku beurit dua tuh. Teu tong dicarekan. Tong diberesan, si gelas teh diberesan. Keun keun tuh. Kumaha lamun budak anu deket incu anu deket. Najong gelas, klupak naon? Geus najong gelas di wae eta mah cenah. Aya ceuk minta nyamah hampuranyakeun ku anu deket. Lain ku masalah digantian ye, warah budak teh. Bisi di imah batur kitu, leung di imah mama cenah. Kitu cenah. Bisi di imah batur ya tuman ta budak teh cenah. Najong gelas. Ye tinggal lipan mata teh dihareup lain. Tong tangkah wae tungkul tuh gelas. 2 krieu. Segala itu ieu. Beresan deui maneh kata. Mina beresan deui. Anu deket mah. Nya. Beda. Terus incuna anu jauh ya, anu jauh nu karek datang teh geuningan. Ajug-ajurgan kursi. Cek indungna teh dede teh ajug-ajurgan bisi ruksak kursi cek nina kumaha keun mimin da budak eta mah ngaranna ge keun da tuh mama keun asal ulah ngoprekseun keun ajug-ajurgan mah da ngaranna ge budak sok dede sok amangnya kade gebisnya ari kanu jauh incu nu jauh upamun incu nu deket ajug-ajurgan nang kursi diuk kos teu boga bujur wae diuk keur mah ku ucing di depaan bau lebu cenah ayeuna kumaha ajug-ajurugan kos nu daek ngagentian wae maneh ruksak atuh ajug-ajugan kursi mah tuh di ditu tuh dina cadas ajug-ajugan mah tuh dina cucuk salak cenah tong dina kursi emak anu deket nya akhir nanya ek dahar teh mimin mana ek dahar jeung naon mumpung ma aya di dieu mumpung maneh ka dieu cenah naon we urang meuli lauknya urang ngilo di dinya tah lo kurang me geuningan dipais tang geus lila maneh teh teu ngasaan pais malen kepang maiskeun cenah segala disadiakeun diaya-ayakeun oge nya persiapan bahan-bahan anu bakal mangkat teh wah geus dikardusan panek mangkat deui ka kota kumaha mun deukeut mak boga deungeunna teu abdi teu boga deungeunna kitu salaki maneh teu usaha sakitu maneh unggal poe ka imah ogen cenah tuh aya tuh ulu kotak dina katel geura jung geura aya keneh kan deket jika nu unggal poe mere jika nu unggal poe nyoro padahal mah henteu eta teh da sakit kituna eta teh batinna mah ruksak ceurik ya Allah adi kieu-kieu teuing nah mami dengar beda-bedakeun padahal mah anak sarua ya memang kolot mah nya ek anak 2, 3, 4, 5 di antarana sok aya anu dipikanya hiji di antarana lamun teh mah cek tatangana acek nah can datang gitu saya teh ih pugu mama mending ngarep-ngarep gitu aya cek tatangana teh padahal mah anakna lo banyak anger we si eta we nu disebutan teh cek tatanggana nya heueuh teh teu disebutan kumaha da eta mah nog beubeuremna abi mah apal abi mah jeroan agen nog beubeuremna si ece eta mah lamun kasalahan nu sajen teh wayah padahal loba benerna tapi lamun kasih itu kasalahan loba benerna saeutik menikir we da nog beubeuremna atuh padahal mah nya cenah saeta teh heueuh anu disebut nog beubeuremna di ogot teh belum tentu eta teh bakal ngamangpaatkeun atawa bakal ngaieukeun ka indungna jeung ka bapana teh sanyaho eta anu dibuli anu bakal nulungan segala macam teh tapi da keukeuh we aya ngaranna nog beubeurem mah di ogot eta kasalahan kumaha ge tutupi nya kitu lamun adina tawa lancetna ngagogorengkeun ka si eta ke kasih nog beubeuremna si eta geus ya jeung dulu mah ulah sok pasrah hayo kikituan we tungtungna hayo magring mah anger we beri poh masaha si itu si itu cenah nya geus kitu tapi lamun anu nog beubeuremna ngagorengkeun anu sajan mak ya cenah ada saya eta mah kitu
mak batin garuk sakit tinggal awak mak seperti rorongkong meni jiga rorongkong tinggal kulit ejeng jaket non tinggal kulit jeung tulang ku si eta mama boga non nyepak eueuh boga non nyepak eueuh si eta tara bebeja nyokot oge tuh padahal mah buat teuing sok digede-gede kasalahanna nu alusna teh eueuh tapi anu nuk beubeureummna kasalahan loba geus tong disuk diomongkeun jeung dulur mah lah kitu kahalusanana tuh tah kamari sanu mangmalikeun kekeset ka mah pan si itu sanu mangmalikeun dudukuy pan si itu ngarti jelemaana si eta iraha maneh mangmalikeun kitu padahal anu ngecet anu ieu anu ngalus-ngalus imahna ieu kenteng bocor kudu deukeut WC omeaneun cika tuh pangomekeun ulah ngajadog wae kudu deukeut ditunjal imah keruntuh atau kumaha gitu nya aya di lemur mah geuningan kudu deukeut kitu tah di arep-arep jauh mah bari jeung kieu beda keukeuh deukeut mah mere unggal poe gen nol teu katingali tapi anu jauh nya ringkit misalkan datang ge tapi ramawa kardus hiji jeung keresek bebeja kata tanganna teh nya katemong si Mimin mah ya anu jauh datang ka dia katemong teh bawaana gen kardus jeung keresek itu manaon atuh matak ieu mah yeuh tah lain ngabeda-bedakeun da itu nu katemong mah kamari oge cenah geus transfer ka emak tuh melalui si itu da mama teh boga rekening tuh melalui itu tuh warung 500.000 pedah manon tapi rak mama gering gitu tengah rareunah nah atuh di beja teh kuloson 500.000 saha mun lain si itu mah ya Allah Robi anu deukeut mak kunaon hararana cik urang dikerok dipangrokeun kudu deukeut teh bari ngelek budak oge dipangumbahkeun piringana gelasna dikumbah dipangsasapukeun dipangepelkeun dipangmelikeun obatna geus mah aya di abi cenah kitu kamu dijumlahkeun nu deukeut leuwih ti nu jauh eta anu jauh mah nya katembong 100 200 mah keresek katembong nu deukeut mah euy aya cek si eta teh mah nya atuh da abi kudu bebeja ka tetangga mere duit ka emak mah nya tetangga kudu apaleun abi mawa dahareun nu deukeut mah apunten ya maksudna abdi mah ulah sok ngabeda-bedakeun harus memberi keadilan keukeuh manya ayeuna misalkan si kolot teh grup lah di Soledad arek ngabeja anu di Jakarta anu di Bandung misalkan manehna aya di lembur ya jauh taruhlah aya di Tasik atau aya di Majalengka jauh aduh mah jauh salah grup rapanya di Soledad aduh Gusti Agung ya Mimin maneh di Bandung ka dieu malabuh di jalanan gen sabaraha jam kaburu pasti kan udah deket ke mana tuh iroh asyik ngadengen teh ieu malabuh durug datang kunaon mah ieu diusapan dikitu beurangna putingna dikemitan di monok itu di baturan putingna deket punten maka ulah sok ngabeda-beda ulah sok ieu kabeh incu sarua ek awek lalaki anu loba nu saeutik justru anu kudu dibantu mah anu kakurangan kudu dibantu nya alhamdulillah kudu dibantu ieu mah nyontokeun tapi aya oge anu digogoreng anu jauh aya kusabab nu jauhna kemampuanna kurang anu deket mah nu aya seungit misalkan aya tetangga acek aya si roh meni lebaran teh datang gitu ek datang heug teu oge syukur teu naon ek naon datang oge ka dieu mah ngan ukur kieu tah maneh mah teu nyaho ekah tah ngan ukur kieu boro-boro kieu datang oge geus saena mah mending caricing di kota di ditu lah keun we sina ngarurus diri da urang mah datang ka dieu naon atuh mun eueuh si ieu mah tah digigireun mama duka kabeli baju anyar kamari ieu BH 5 rok jero 5 baju kabaya itu si eta
mencit entog, mencit sewang, samara, segala rupa dikumpul-kumpulkan ti si eta. Nu jauh mah paling oge naon? Mak, abi gering. Hayang nate di kieu tah. Tah. Takeun hantep lah. Bari na oge ti baheulana gedah henteu satuju ka si eta teh ongko. Opo hakang. Kitu. Pada mau ulah kitu nya. Kuduna man ya Allah gitu. Jaba jauh. Jaba heueuh manehna kitu salakina gering teu usah dedeh teuing gitu. Mun boga duit naik init atuh teu boga teu initnya misalkan ongkos PP 100.000 iya ek mere 500 tuh dijikeun jadi 600 ditransferkeun we nya mudah-mudahan tapi da insyaallah manehna ge ingeteun ya Allah atur nuhun ma atur nuhun ieu tos masihan ieu abi insyaallah ke ku abi meureun digantosan meureun kitu nya tapi pastilah insyaallah nya nah kitu sok aya ieu mah anu karar itu maksudna abdi ulah ngabeda-bedakeun kamu orang kali nu jauh nu deket anu sangsara anu beunghar da beda-beda rezeki teh itu teh budak teh ibu bapak punten itu teh menang hasil urang duaan nya itu teh karunia berkah ti Allah teh rezeki jadi ulah ngabeda-bedakeun antara ka budak awewe budak lalaki kanu deket kanu jauh kanu loba anakna kanu teu boga anak nya kudu aya keadilanna kanu beunghar kanu ieu budi oge kudu selalu ramah jadi kieu cek tatangga teh lainnya si Ece eta ke budak anu sangsara kanu beunghar kanu kumaha gen teu oleh we nya bageurnya hayang abi gaduh kolot jiga kitu adil eta mah nu kitu nu kieu gen teu oleh we barang berena rata itu ya tuh jadi pujian lain berateh yang dipuji lain jadi pujian nyontokeun tuh tinggal si itu loba budak oge sugan aya nu pasea ih meni resep ala lakurnya tinggal meni jiga jeung babaturan tinggal hareureuy itu nah cenah aya abi mah nya cenah boga dua oge meni garot hiwut teu pira atuh merebutkeun gedang beda 1 met da moal beda 1 kilo mah maneh mah da lanceuk cenah mun ikut gegedena maneh mah adi kudu ngelan lanceuk nu kudu ngelan mun rame gedang teu pira dihitung sikina ge maneh mah sikina 16 maneh mah cenah 17 sikina oge dihitung ulahnya komo ngaberebutkeun barang teu pira mah menu teu pira ulah moal beda 1 kilo contoh abdi alhamdulillah bapak abdi ya boga budak salapan alhamdulillah kerjasama buka pangkas 5an tuh ala lakur alhamdulillah juga jeung babaturan contoh enak kameramen wae eta tah si Upas adi eta teh bisa kolaborasi jeung Kang Erus saking kunaon nah mempererat persaudaraan jeung silaturahmi nya angke insyaallah bade dibahas masalah silaturahmi paguyuban episode yang akan datang kayaknya nah di Kang Rus mung bisa kieu heula tapi anu tadi dibahas mah di urang Sunda atau napi di bawah urang mah wah mulai anu kitu balalager sadaroleh ieu mah Kang Rus mah saudona meureun ada deh saudon eta mah nya moal di urang mah insyaallah lah ya gitunya hapunten anu parantos dicarioskeun ku Kang Rus boh namina kasebat boh tempatna kasebat da itu mah hanya umpamana gitunya misalkan hapunten pisan hatur nuhun anu parantos nonton channelna Kang Rus atanapi anu parantos nyubrek komena alhamdulillah mugia sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala anu teu damang yang disehatkeun walafiatnya seueur rezekina tah kitu Kang Rus bade damel deui nya kayak insyaallah disambung deui kangen abdi oge ka Palawadi sadaya nu kararomen hapunten anu teu acan dibalas nah punten bisanya atur nuhun di Kang Rus ditutup wae ku wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.